kabe ibadah ulah campole berang peting ulah wale bisina kaburu pae sabab orang bakal mati nyawa dipundhut ku Gusti najan rajanya karwati teu bisa nyingkiran pati karasana keur sakarat nyerina kaliwat-liwat kana ibadah diliwat tara ngalakukeun salat kaduhung liwat kalangkung tara nyembah ka Yang Agung sakarat nyeri kalangkung jasadna teu beunang embung urang bakal dilungsur ku sifat gopur malaikat nu ngalungsur aduh abdi palalaur Masya Allah mata gelar di akhirat kabe gelar tina pakuburan ngencar karumpul di alam mahsyar ari ngaran mahsyar eta palataran anu rata panasna waktu harita panon poe 7 hasta henteu aya iuh-iuh pikeun urang tempat nyuuh salawasna geupakeueuh ngupingkeun neraka ngaguru awak urang dirangsadan henteu boga papakean gawengeun idar-idaran neangan nulungan tidinya tuluy digiring sina nyorang cukang ramping seukeut alabatan pedang lembut alabatan rambut dihandap seuneu ngagolak legana manglimpik amplak saheap ge awak asak seueur anu tingkocea kapir jeung pasek ngaromong bener nabi teh teu bohong geuning ayeuna ka tembok ngan urang anu bedegong bareto mah teu percaya sugantengeun ukur beja ayeuna mah teu sulaya pahala siksaan aya aduh indung aduh bapakku tanteuh kieu rasana jadi jalma anu doraka kudu asup ka neraka elingkeun ieu pitutur ka sakabe dulur-dulur elingkeun siksaan kubur urang teh kedah ulah takabur.